Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akibatu lil muttaqin wala uswana illa ala zalimin, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dina kasempatan ieu urang lajengkeun deui kana bab riba. Anu ngaranna riba wa huwa jadatun fil ajali wa ayuba'u mat'umun bimat'umin aw naqdun binaqdin ila ajalin aw fil ardi bi ayuba'u ahadahuma wa aksara minhu min jinsihi. Anu hartosna nyaeta ari ngaran riba teh nyaeta ngaleuwihan dina waktuna, seperti kalawan ngajualna dahareun kalawan dahareun, emas perak kalawan emas perak dina waktuna, atawa dina barang kalawan ngajual salah sahijina dina salah sahijina wa aksara minhu min jinsihi kanu leuwih loba tina jenisna. Jadi nu ngaran riba teh ngajual hiji barang anu ditangtukeun waktuna jeung dibayar kunu sarupa. Contona seperti meser beas saliter dibayarna engke dina saminggu kemudian, tuluy dibayarna teh ku beas deui kudu 2 liter, tak eta jadi riba. Atawa nginjem uyah sagandu, wayahna dihilian teh kudu 2 gandu, ku uyah-uyah keneh, tak eta anu ngajadikeun riba. Atawa emas kalawan emas, perak kalawan perak, dina jumlahna anu kudu dileuwihan ditangtukeun jumlahna, dina leuwihna eta ngajadikeun riba. Contona upama teh mah seperti beas, nginjem beas 5 liter, bibi abdi nambut beas 5 liter, engke abdi tos panen ku abdi bakal dihilian. Tah geus panen teh dihilian hutang 5 liter teh, 5 liter bahkan dibere leuwihna 2 liter tah bibi ieu mah minangka ngasaan abdi panen da seueur, tah eta mah teu jadi riba, eta mah mere ngasaan. Jadi ulah sote ditangtukeun kunu nginjemkeunana. Nginjem 5 liter teh kudu ngahilian 7 liter, tah eta nu teu meunang. Tetapi lamun kabijakan hayang mere ngasaan, eta mah beda deui, henteu jadi riba. Sok sanajan dina naon we perkara anu sarupa. Lamun misalna meser beas ku artos meserna, eta mah teu jadi riba, eta mah jual beli. Sedengkeun Allah wa ahallallahu al-bai'u wa haramu riba. Allah ngahalalkeun kana dagang jeung ngaharamkeun kana riba. Hartina riba teh ngajual kunu sarupa, dileuwihan ditangtukeun jumlahna. Nginjemkeun duit 1 juta kudu dileuwihan 1.200.000 ditangtukeun waktuna, tah eta jadi riba. Tapi lamun nginjem duit 1 juta tuluy dipake usaha, kari-kari aya untungan, tuluy anu boga untung teh boga kabijaksanaan mere, paleleuwihna minangka hadiah, eta mah beda deui, sabab teu ditangtukeun kunu nginjemna. Tuluy ila yakumun teu bisa nangtung, hartina teu bisa nangtung di dieu teh nyaeta ijabu aisu min kuburihim, dina nalika dihudangkeun ti pakuburan, dina poenan dibangkitkeunana jalma-jalma anu mararaot, bakal dibangkitkeun teu bisa hudang da saking ku beurat beuteungna. Teu beda seperti jalma anu mabok, jalma anu gelo, ting buntang banting akibat berat beuteungna ngadahar, loba teh ngadahar riba. Wallahu a'lam bishawab. Gaya manfaatna billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.